Kang, ari mobil bak nu urang mau dijual pai sabarahannya? Ya, kumaha pasaran nih? Nah, jadi karena harga pasaran ari akang. Maknya pasaran dijual. Dosa atuh, Kang. Pan pasaran menu DKM dijual. Lain pasaran nu di masjid nih, maksud teh harga pasaran sabaraha gitu. Nah, hajuk juga pasar. Mobil ieu mah, Kang. Puguh ge cengeng, jengkol. Mun meuli sayuran kakara ka pasar. Teuing lieur akang mah ngobrol jeung nyai. Kang, tadi basa Abi ulin ka imah si Inut. Anu nagis ya? Oh, nu tadi lalaki duaan? Nya. Nah, haning akang apa? Apa atuh? Lah, biasa eta mah Bang Emok. Bang Emok. Teu ah, Kang. Puguh narangtung. Maksud deh ti Bang Emok eta nu nagih teh. Sok nyanyahoanan. Puguh narangtung. Teu aremo, Kang. Kumaha dinya we lah. Lamun Bang Emok mah geus pasti dari yuk aremo, Kang. Da ieu mah narangtung. Lieur. Anu lieur mah nu barogah hutangna atuh, Kang. Kernaon Kang ngahulang wae di dinya? Biasa we keur nangkring bari nungguan magrib. Emang magrib besok ngaliwat ka dieu? Henteu sih ari ngaliwat mah ngan kadenge we. Ongkoh nungguan magrib, tapi ngadenge. Nu mana nu benerna, Kang? Nya kadenge lain ngaliwat. Jig susul Kang si keburu indit. Aduh mah hulang wae.